Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Sate acana dipedar ieu cariyos sim kuring nganuhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya. Mugi-mugi pada sarehat sadayananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Mangga urang teraskeun cariyos indung budak bagian ka-7-nya. Kumaha atuh lajengna mangga urang kawitan. Geus kitu kuring nyimpleng deui kajadian basa panggih jeung manehna di lawang panto rohangan Pak Ansori nya rarasaan mah sarupa ngan teu geulis atuh kulitna ngeplak bodas leuwih ti urut pamajikan kuring. Terus buukna oge harita mah pondok di blow. Geus kitu emasna oge reuncem deui pamohalan urut pamajikan kabeuli ku manehna. Aduh bener-bener ieu mah otak teh asa beulah hayang nelpon budak tapi teu bisa. HP diseta ku polisi, ongkohna rek ngomong naon deui, rek ngabejaan yen bapana keur ditahan kumaha, rek minta tulung ka polisi sugan nya supaya pangnelponkeun kitu salah saurang anak buah di kantor nu nomer aya dina HP nu disita. Ka era-era mending lolobana mah mempuas keh ka kuring. Geus salah langkah deui jeung obrol jeung bawahan malah ngajaga jarak jeung wibawa bisi culang cung leungit rasa hormat keh kuring. Tapi sakedapan kuring jadi inget kaburatna ngan kamanehna kuring teh cukup menta alasan minang saraya wae rek menta tulung keur sawatara nguruskeun si Eneng Romla. Begini Bapak, sekarang mah sudah malam, besok saja ya teleponnya, cek polisi ngajawab hasem waktu kuring minta tolong. Pak, saya mohon maaf, saya mohon sekali ini saja Pak, masalah pulsa saya pasti ganti Pak. Cek kuring harita menta sasadu yen perlu mah rek nyembah wae ka polisi ku melang-melangna ka budak nu akhirna nya. Alhamdulillah polisi teh daekeun nelepon Neng Romlah menta nomor teleponna buratna deui diwanti-wanti pisan tong bebeja kuring ditahan. Sudah ini nomor buratna Pasarpan ulah nelepon wae nya ngarah puguh isuk teh cek polisi deui jaga omongan kituna teh bari nomor mere nomor nu ditulis sa cawir nya. Harita oge buratna ditelepon ku kuring kabeneran deui nyambung bari era oge kuring nyaritakeun
ka manehna naon nunggeus nimpa ka kuring. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun atuh Pak nya kinten-kintena naon atuh nu tiasa dibaktos ku abdi Pak. Jawaban nangeunah pisan. Jaga numukakeun jalan keur kuring rek menta tulung. Aduh ibu hapunten pisannya ibu teh duh ku abdi direrepot romlah aya di bumi pan aduh nyalira jika nama ibu upami mah tiasa gitu enjing we longokan ku ibu mungka dewe bu tong waka naros nya mun bapak ayeuna teh nuju ditahan ku polisi cek kuring terusna gening nyaku naon kitu mohon ibu song sina terangen heula we dugi ka bapak ngaraos nya maksudna siap ngadanguna kitu tah sareng punten deui punten pisan upami tiasa mah enjing tepangan bapak ka dieu bapak teh aya picarioseun rada seueur deui bu. Menggos atuh tong lila-lila teuing euy nelponna tekan nyahoan keh ku komandan kumaha saya bisa dicarekan cek anu ngomong gitu dicarekan muhunnya kantor polisi gitu cenanya. Nah Gusti aya-aya wae geningan pasarpan mah cek can ge perele ngomong kitu jeung buratna polisi karakah ngambek jeung ngarebut HP tina leungeun kuring nya teu bisa ngomong deui kuring teh da memang hakna atuh ukur bisa ngusap dada narawang kumaha hirup kahareupna lamun nepikeun ka sareanana bari diuk tina ubin tiis nepi ka isuk deui trasna kuring rek dipariksa deui ku penyidik perkara sagala ditanya nepikeun ka beurang cenah rek diasupkeun deui ka jero sel. Telila teu disangka-sangka gening aya buratna datang nepungan nangtung pahareup-hareup jeung kuring nu dibatasan ku jaruji besi di kunci. Aduh puntennya ibu bapak teh janten ngarepotkeun ka ibu cek kuring kitu namah basa-basi heula bari narima kantong plastik babawaan manehna keur kuring. Da teu repot atuh Pak ieu mah yeuh ala kadarna wae beres basa-basi kuring nepikeun rencana kahareup nyangkut si Neng Romlah nu alusna kudu kumaha alusna mah kudu diurus ku manehna. Bapak mah kumaha nya memangna teu aya wargi bapak kitu anu caket sareng Neng Romlah. Aya bu malah deket wana deui cening sih mung bapak teh sieun we salah urus keh maklum atuh ku cening sih mah sok diwawoy budak teh ngantep si Neng Romlah mah sok sakarepna wae dapedah punya cenah ditambih ilmu akademisna teu aya pulungeunana nya kitu atuh da cening sih mah ukur tamatan SMP kuring mere alesan
kituna teh ka Bu Ratna. Aeh telangkung atuh telangkung Bapak ari kitu mah abdi sorangan nyobian wae tuh nyapanya saminggon mah atawa 2 minggon satu acan Bapak keluar ti dieu kitu ta Pak kumaha. Alhamdulillah ya Allah mohon pios atuh Ibu bagja rasana ngadenge manehna ngomong kitu teh teu sadar kuring oge ngarawel 2 ramuna norobos sela jaruji besi nya ku kuring teh dicuman sabarakali nepi kuring sadar geus ka leuwih. Geus kitu mah nempo Bu Ratna meni olohok pisan ka kuring teh nya kuring sadar ngobrol jeung manehna karasa lega ate teh ngomong ge norolong ayeuna mah teu jiga padahal ngan saukur wali kelasna mohonnya janten ka Buratna. Mohon duh aya wae ieu mah nya dongeng teh mohon. Sanggeus balik hate terus nganaha-naha kunaon kuring teu ngusahakeun supaya suka ka manehna. Memang munilik kana awakna manehna teh alus keneh awak Marni mah kitu kana beungeutna geulis keneh Marni ngan nu teu dipiboga ka urut pamajikan teh salain pendidikan tamatan SMA oge manehna teu bisa nyieun suasana pikeun kuring bisa ngobrol tumanina. Tapi masalah nama atuh kunaon kuring nepi ka ayeuna wae ngaharep lamun nu ngorana mah paansori meureun Marni tapi nulian nyoba mercayakeun kana hate leutik yen urut pamajikan ayeuna nu geus disebut nu geus direbut ku Kang Wardi teh mandi lunta ka Arab. Nyaannya Deni mah ngabohong majar pamajikan ka Arab buktina mah dikawin ku batur geningannya. Duh Deni mah saruana sugan 11-12 panyana teh nya we ka Arab. Dasar ieu mah yeuh. Tapi harapan mah kudu tetep kuring teh ngampar kudu kapaksa diudar Marni mah saayeunaeun lain awewe nu bisa dibawa susah manehna teh saenggeus kuring kudu narima kanyataan polisi ayeuna teh nyita kana pakaya nu dipiboga ku kuring banda hasil korupsi ti pausahaan nya kitu deui Bu Ratna. Duh teu teuingeun geuning teu teuingan Bu Ratna jalir kana janji majar rek ngaharasiakeun kahayang kuring ayeuna kabudak abong-abong kuring geus dianggapna balangsak geuning nempo banda geus sagala disita mah geuning nepi teu bisa diajak badami ti awalna nyaho-nyaho mawa si Eneng geuning ka dieu
nya kumaha kahayangna cek kuring gitu teh ngomong sorangan tapi keur kitu ujug-ujug aya Neng Romlah di hareupeun kuring. Di kajauhan keneh kadenge sorana ngagerok ku sora anu lemah ngajanteng molohok sa eneng bapak kunaon bapak teh bapak aya eneng gitu cek kuring seenggeus deket katetep panona meni ngembeng ku mata kuring oge teu nyaho kudu ngomong naon saenggeus 2 minggu di dieu teu balik ka imah tetepung jeung nu jadi budak. Ari bapak teh kunaon atuh Pak make aya di dieu ngomongna kitu teh bari ramona nyusutan cimata anu ngecelak hari kuring mah kur bisa ngahelas jeung beungeut ditanggahkeun karunya teuing ka budak nu tetuah teu dosa kudu pipilueun langsak. Bapak mah kunaon atunya teu ngawartosan ti anggalna Bapak sieun kitu dinaha-naha ku Neng Pak moal atuh Pak dugi ka iraha oge pan Neng mah percanten ka Bapak. Bapak mah jalmi jujur moal kersa ngalakukeun pada melanjahat atuh Pak cek budak deui ngagedekeun hate bapana kuring mah tetep teu bisa ngomong. Hampura Neng, hampura bapak teh sanes teu bade ngawartosan ka Neng. Syukur ari Neng percanten keneh ka bapak mah. Urang tingalikeun we Neng. Kumaha akhirna cek kuring ngawanikeun ngomong sarua kituna teh ngagedekeun hate budak da kuring mah ngarasa teu salah teuing. Buratna ge sarua atuh teu salah teuing saenggeus bieu ngobrol jeung manehna ngobrol sakedeung teu bisa lila-lila besuk mah di batas waktu na oge nya muhun di batas muhun di kantor polisi muhun. Ibu dugi ka iraha bapak abdi teh bade disumputkeun naon anu tos tumiba atuh Bu ka bapak teh nya sabaraha dinten kira-kira na Bu sasasi sawarsi atanapi salamina Bu moal tiasa atunya kumaha ieu teh cek Neng Romlah atuh ngomongna kitu kanu jadi Bu Ratna nya mudah-mudahan wae atuh Neng bapak teh sing enggal-enggal kaluar karunya ningalina ge nya Neng nya ibu cek Neng Romlah nya ari nyeri nama temenanan meureun mun budak nyaho ti batur mah kumaha lain ti bapak sorangan oge hongkoh karasa mangpaatna amprok jeung budak jeung saminggu saenggeusna deui panahana kuring ditangguhkeun ku penyidik panimbangan polisi salah sahiji lantaran budak eueuh nu ngurus kahiji nya kaduana nepi ka ayeuna Pak Ansori can di
tewak jeung can kalacak deui anjeunna buron jeung pamajikan anu ngorana kalabur muhun cenah nya nu ngora. Pawur ieu mah nya. Untungnya aya Ibu Ratna, Ibu hatur nuhun kana sadayana Bu. Sanepina ka imah budak teh langsung ngomong kitu ka Ibu Ratna. Nya Neng teu naon atunya. Bapak ge tadi teh cenah can sempet nganuhunkeun ka Bu Ratna tos ngurus Neng hampir sasasihnya. Coba mun aya mamah mah meureun moal Neng teh diurus ku batur. Mamah mana? Ah, teu aya mamah Neng mah. Neng mah tiasa ngurus nyalira atuh. Da sanes eta maksudna teh Bu, emutan teh ka Bapa abdi mah. Nu ngaluarkeun Bapa tina penjara teh saha engke teh? Mamah atanapi abdi. Abdi mah teu acan cekap Bu, yuswana ge kanggo ngajamin Bapa ditahan luar kumaha tuh Bu? Cek budak ngomongna teh nololong gitu di luar ka biasaan nana. Ibu anu ngaluarkeun ti penjara Bapa teh saha Bu? Bu Ratna sanes atawa miwarang atuh Bu kasaha? Nya ku Ibu ke wang pilarinya ka Asep Supriyatna sugan bisa. Asep Supriyatna Bu. Nya orang mana Bu? Eta Acep teh pengacara anu kakoncara geuningan Neng. Pan mahal deui nyewana eta teh. Maknya kudu nya engke ku Ibu mun daekeun mah ngaluarkeun duit puluhan juta we nya keur Bapak. Sugan we atuh bisa nya Neng. Cek manehna kituna teh kumaha atuh Bu moal naon kitu? Ah ieu mah ye atuh pan katalian we murid Neng kitu nya moal naon? Keun Ibu anu wawartos namanya. Cek Bu Ratna kituna teh. Nya kadua budak teh badami rek multiplakeun ngaran indungna nu saolah eueuh pangaruh keur manehna. Nya kumaha atuh Bapak? Ieu teh teu naon kitu. Sakali ieu budak teh ngomongna rada heuras terus ngaleos ka jero kamar. Blug panto digeblugkeun dikunci ti jero. Teu nunggu kuring ngajawab. Nya sadar kuring teh teu bisa nyenengkeun hate budak. Nya terus nyoba ngetok panto sabaraha kali. Rek menta dihampura geus ngomong rada kasar kanu jadi budak. Tapi panto teh teu dibuka cigana mah budak teh bener-bener ambek da ngarasa teu dihargaan ku guru. Geus dianggap indung ku manehna. Nya we isuk-isuk karek budak diajak ngomong. Ayeuna mah leuleuy ngomongna daek diajak ku kuring
rek nepungan cenah buratna rek nanyakeun beak sabaraha baraha duit keur ngaluarkeun kuring. Bapa mah tengah raos nganggo artos abi mah Pak, cek buratna ngajawab kitu teh bari nempokeun huntuna nu meres laletik. Punten ibu adik Pak Aset Supriyatna pan kedah nganggo artos sanes bu. Pak Asep mohon cek manehna bari seuri deui bari ngamanyunkeun si Eneng romlah nu katempo rada jemedud tapi dituturkeun ngomong ka kuring basana oge karasa tarik pisan. Pak Asep moal kersaeun kitu Bu dibayar nya moal kersaeun jiga nama Pak pan abdi teh rakana Pak Asep nya ibu ieu matak upami Eneng nuju nyarios teh atuh ulah dipotong wae karunya pan ibu anu ngaluarkeun Bapak teh atuh sanes Ibu Marni kuring saharita ngabalengep leungit piomongeun tinggal erana nya kitu budak era buratna nu katempo molototan si Eneng Romlah jiga tu nu tepanujueun budak ngomong tarik ka bapana sareng waktosna cenanya sep duh sok kaganggu wae ieu teh waktos teh nya mun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa ditepang dangukeun deui mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah